Bismillahirrahmanirrahim. Paslun utawi ikilah iku pasal sawiji nawakidul wudu'i utawi kang ngabatalaken wudu iku arba'atu asya'a papat pira-pira perkara. Al awalu tikang awal iku al khariju kang metu min ahadis sabilain saking salah sawiji palawangan roro min kubulin saking kubul au duburin atau dubur, rihun angin au goiruhu atawa saliyane rih ilal mania angin mani. Asani utawi kang kapingdo iku zawalul akli ilang akal binaumin kalawan sabab turu au goirihi atawa liyane naum ila naum qaidin angin turune wong kang lungguh umakinin kang netepaken makadahu ing birite wong minal ardi saking bumi. Asalisu utawi kang kaping telu iku iltiqa'u basyaratae rajulin patemu kulit roro rajul wa mra'atin lan wong lanang kabiro ini kang gede roro ajnabi ini kang weweneh karone min ghairi hailin saking oranana aling-aling. Ar-rabi'u utawi kang kaping papat iku masu kubulil adami garap kubul bangsa Adam au khalqati duburi atawa bubunter dubur wong bibat nirohati kalawan batin efek-efek au butunil asabi'i atawa batin piro-piro asobe. Bismillahirrahmanirrahim. Dina ieu pasal rek nyaritakeun perkara nu matak ngabatalkeun kana wudu nu jumlahna aya 4. Mana nu 4 teh nu kahijina al awalu al khariju min ahadis sabilain. Nu kahiji aya nu kaluar tina kubul atawa dubur naha ain atawa angin anu biasa atawa anu langka, seperti anu langka kaluar getih jeung batu tina kubul atawa dubur. Anu jadi sabab pokokna dalil dauhan Allah dina Al-Qur'an au jaa akhadum minkum minal ghaiti atawa datang seorang ti antara aranjeun kabeh di tempat kodok hajat di WC. Ari datang di tempat kodok hajat eta kinayah tina hadas nah kahampangan atawa BAB buang air besar ngising bahasa urang nama. Jeung diriwayatkeun di Imam Abi Hurairah yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngadauh ya la tuqbalu sholata min ahdasa man ahdasa hatta yatawaddoa. Teu ditarima salatna jalma anu boga hadas sahinggakeun manehanana wudu. Dina riwayat aya hiji jalma ti hadarul maut nyarita naon ari hadas teh ya Abu Hurairah. Saur Abu Hurairah pusaun au daratun hitut laun atawa hitut tarik. Riwayat Imam Bukhari jeung Muslim. Dikiaskeun kalawan naon anu aya dina ayat jeung hadis sakur perkara nu kaluar tina dua palawangan hanteu beda dina kaluar angin antara kubul awewe jeung lalaki jeung duburna jeung teu aya anu diiwalkeun tina anu kaluar iwal mani. Mangka lamun seug aya nu kaluar naon wae kaluar nama arek anu mineng arek anu langka tetep batal wuduna kecuali mani. Mangka mani mah teu ngabatalkeun kana wudu nurutkeun madhab anu sahih sabab nu kaluar hiji henteu ngawajibkeun 2 susu. 2 susuci ieu kaluar mani geus ngawajibkeun kana zinabah mangka manehanana junub lain anu boga hadas leutik.
Jadi lamun mandi mah lamun jelema keluar mandi teu batal wuduna mah ngan wajib adus, wajib mandi. Da hadasna pan hadas gede dari wudu mah hadas leutik. Jadi lamun jelema boga hadas leutik ku wudu, lamun jelema boga hadas gede ku mandi. Eta nu kahiji. Nu keluar tina salah sahiji falawangan kubur atawa dubur. Kubul atawa dubur. Nu kaduana zawalul akli binaumin aw ghairihi. Leungit akal, leungit ingetan ku sabab sare atawa mabok atawa gering. Jelema teh nepi ka leungit akal atawa salian ti eta. Karena dawuhan Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam al-ainani wika usahi faman nama falyatawadda. Dua panon eta teh panjang redubur sahajal manusare maka kudu wudu. Jadi di mana lep panon beureum dubur muka. Riwayat Imam Abu Daud jeung liana. Jadi batal wudu kusabab manehanana beureum sare. Mana ieu hadis teh nyaring eta panjang redubur tegasna mah anu ngaraksa kana perkara anu aya dina dubur tina kaluar. Sabab salagina masih nyaring manehanana ngaraksa kana perkara anu kaluar tina eta dubur teh. Anapun di mana sarena bari diuk biritna adek kana tempat diuk tah eta mah henteu batal wuduna sabab aman tina aya nu kaluar tina duburna. Jadi ila nauma qaidin mumakkinin maqadahu minal ardi. Batal soteh wudu lamun manehanana sare atawa salianti sare ku sabab leungit akal. Lamun seug sarena henteu netepkeun kana biritna. Anapun ari netepkeun maka kana biritna teu jadi batal wudu. Misalkan urang diuk netepkeun kana bujur urang kana taneuh heg urang lep nunutan panon beureum teu matak batal wuduna. Riwayat Imam Anas saurna kana ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yang tadiruna al-isya hatta takhfiqa ru'usuhum summa yusalluna wa la yatawadduun. Kayaan sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam narungu salat isya nepi ka condong sirah aranjeuna kulem bari calik. Teras aranjeuna salat sareng aranjeuna teh teu ngalaksanakeun wudu deui. Riwayat Imam Abu Daud jeung di hukuman eta hadis teh sahih ku Imam Darqutni. Asalna dina sahih Muslim. Ari nunutan lain nunutannya panon beureum henteu matak batal wudu nunutan mah. Ari leungit akal, leungit ingetan kusabab mabok, gering, sakalor, gelo atawa nginum obat misalkan. Eta leuwih utama matak ngabatalkeun wudu. Sabab poho nalika ayana ieu sabab-sabab eta leuwih kacida tibatan sare. Sedeng ku sare mah sedengkeun ku sare geus batal. Komo deui misalkan leungit ingetanana teh kusabab mabok, kusabab gering, sakalor, gelo, minum obat, nyabu misalkan, leungit akalna. Tawa naon wae teman. Jadi mata kabatalkeun kana wudu teh nu kaduana leungit akal kusabab sare atau salianti sare. Kecuali sarena nutupkeun kana biritna. Teu batal wudu. Nah, nukatiluna iltiqau basyarati rajulin wa imra'atin kabiraini aznabiyaini min ghairi hailin. Nukatiluna paantel kulit lalaki jeung kulit awewe anu lain mahram anu geus gede duanana sarta teu make hahalang maka batal wuduna masing-masing. Lamun aya awewe jeung lalaki paantel kulit duanana bari aznabiyin duanana teh lain sanak baraya. Kumaha lamun adik kalanceuk teu batal, hinung ka anak teu batal, urang kanu jadi kolotna pamajikan mitoha disebutna teu batal. Ke aya nu matak disebut aznabiyain teh nu kumaha?
disebut ajnabi teh nu kumaha kin kapayun insyaallah aya bakal diulas. Tadi dia mah nu mata ngabatalkeun kana wudu teh nyaeta awewe jeung lalaki paantel kulit duanana goiru khailin teu aya aling-aling. Kumaha lamun aya aling-aling urang adek jeung awewe, posisi urang kaayaan make baju, awewe make baju adek tapi aya halang, aya hahalang eta mah teu batal. Lamun teu aya hahalang kulit urang jeung kulit awewe adek mangka batal wuduna. Amun seug antara urang jeung antara eta awewe teh lain mahram. Karena dauhan Allah aula mastumun nisa falam tazidu ma'ang fatayammamu, aranjeun paantel kulit jeung awewe tuluy aranjeun teu mangih cai maka maraneh kudu tayamum. Al-Maidah ayat kagenep. Ari lamsu eta nyabak ku leungeun sakumaha anu ditafsirkeun ku Ibnu Umar. Ari makna dina batal wudu ku sabab paantel kulit eta aya dugaan lazat anu ngahudangkeun kana syahwat. Sakarina surah paantel kulit eta disaruakeun jeung ieu. Teu aya perbedaan dina lalaki antara kolot anu teu aya syahwat atawa lain, jeung teu aya perbedaan di awewe antara anu ngora jeung nini-nini nu geus teu dipikahayang. Kajaba lamun seug aya halang sanajan ipis eta henteu matak batal. Arek budak ka kolot, arek kolot ka budak gitu sarua wae hukumna. Jeung teu batal paantel kulit awewe jeung lalaki, awewe anu leutik atawa jeung lalaki anu leutik keneh anu masing-masing can nepi kana had syahwat ceuk urup kusabab teu aya dugaan syahwat. Modelkeun aya budak leutik ieu budak leutik pisan maksudna namanya ai umur budak 8 tahun mun di awewe 15 tahun mun di lalaki adak jeung urang nu kisaran umur 30 tahun nya batal. Ai budak leutik keneh pisan mah henteu. Awewe samemeh nepi kana ukuran baleg 8 tahun pan mun di awewe hek paantel kulitna jeung urang teu batal wuduna. Tawa budak awewe nu dewasa jeung budak leutik lalaki anu umur 3 tahun teu batal lamun paantel kulit sanajan teu aya haling-haling. Jeung teu batal paantel buuk jeung huntu atawa kuku sabab nu jadi alasanana gedena ladat dina ieu perkara kalawan ninggal lain kalawan paantel. Ieu paantel kuku huntu nya eta mah teu batal. Buuk urang misalkan paantel jeung awewe ajnabi teu batal. Huntu tah teu batal, kuku teu batal. Tah nu katilu, jadi nu katiluna paantel kulit awewe jeung lalaki nu lain mahram bari gede duanana teu aya aling-aling batal wuduna. Nu kaopatna masuk kubulil adami, garap kubul bangsa Adam. Nyabak kubul teh larangan lalaki. Eta mah ari kubul sorangan atau kubul batur, rek lalaki atau awewe, kunaon kudampa leungeun atawa kudampa ramo-ramona, efek-efek disebutna kudampa leungeun atau kudampa ramo. Sarta teu aya halang sabab katuju ku harti farzi. Dauhan Rasulullah man masa dzakarahu falyatawaddo, sajal manu nyabak dakarna mangka manehanana kudu wudu. Riwayat Imam Malik, Imam Syafi'i jeung Ashabus Sunan. Dina riwayat Imam Tirmidzi mah man masa farjahu falyatawaddo, sajal manu nyabak farjina mangka manehanana kudu wudu. Jeung diriwayatkeun ku Imam Ibnu Hibban jeung Imam Syafi'i dauhan Kangjeng Nabi, ida aqdo ahadukum biyadihi la farjihi walaisa bainahuma satrun wala hijabun falyatawaddo. Di mana-mana nyabak saurang ti aranjeun kana parjina ku leungeunna bari henteu aya tutup-tutup jeung henteu aya hahalang di antara duanana maka manehanana kudu wudu. Ta ieu hadis teh nuduhkeun kana ngabatalkeunana nyabak dakar jeung parji ku dampa leungeun jeung ku dampa ramona nalika henteu aya hahalang. Jadi nu matak ngabatalkeun kana wudu nu kaopatna nyaeta nyabak kubul bangsa Adam.
Arek kubul urang rek kubul batur ku dampalengan atawa ku batinna ku efek-efekna ku damparamo kieu tanya kita matak batal wuduna. Jadi kesimpulanana di mana orang boga wudu kudu ngaraksa kana pembatalan wudu nu jumlah aya 4 pembatalan teh nu kahiji kaluar tina salah sahiji palawangan kubul atawa dubur nah bentuk ain atawa angin anu biasa atawa nu langka. Nu kaduana leungit akal ku sabab sare atawa salianti sare kaya ning leungit akal ku sabab mabok ku sabab gering atawa salianti eta kecuali sarena anu netepkeun kana tempat diukna tama teu batal. Nu katiluna bersih anu katiluna paantel kulit awewe jeung kulit lalaki anu gede duanana bari ajnabi duanana teu aya hubungan kekerabatan teu aya hubungan mahram ibarat inung kanu jadi anak itu nulian lah tah maka bari teu aya aling-aling maka eta batal wuduna. Nu kaopatna nyabak kubul bangsa Adam atawa bubunder dubur ku dampalengan atawa ku dampal efek-efekna ku damparamo sakitu nu tiasa kasangakeun mugi aya manfaatna.